Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Urang neraskeun hanca garapan dongeng anu katunda. Carios kalayan judul Jawara Sagara Kidul. Ieu dongeng teh karangan Ki Leuksa. Kalayan didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu sadaya hanca anu katuna teh parantos dugi ka Mardali. Mitra kaum dangu teu nemongkeun kasieun jeung kagimir, ngomong tetep tanes jeung daria. Naon edengan teh ka uing nyebut lauk? Aduh ge laos ya uing disarwakeun jeung teri kurang ajar sia keong. Hayang dibekok sia kuing. Gandeng sia, manya aya teri bisa ngabekok. Aing mah teu hayang ngadenge omongan orok sia. Upami telepat dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna, mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kaparayun sadayana. Mardali mere isyarat ka baladna. Cileng-cileng kabeh obah. Ngepung si anak laut jeung kanca-kancana. Atuh sakedeung ge geus katingker dikepung wakul buaya mangap. Aya lolong gerang pikeun kabur. Tapi si anak laut kalah ka seuri. Aya nu gelo anyar yo. Mani keukeuh hayang newa ka uing. Padahal uing mah teu hayang gelut jeung teu hayang riributan jeung maraneh, tapi kulantaran digamahan wae nya teu naon-naon. Sok lah urang ijen ngadu jajaten jeung uing. Batur-batur ulah diantep kepung. Baladna horeng geus sayagi. Teka nyahoan barabai meberkeun jaring paranting ngalalau. Aya oge nu mawa kecirik jeung heurap kawas ngepung lauk hiu di laut. Gebeg si anak laut ngarenyag. Manehna kaget nenyo pakarang balad Mardali kitu teh. Maju, hayo, maju. Serod ngepung teh maju kabeh hati-hati. Sabab bisi si anak laut luncat ka luhur. Tapi barisan dijieun 2 lapis. Mun nu hareup dobol bakal maju nu di tukang. Si Baki jeung Mbah Murda ge colohok. Kaget teh nyana urang haur kuning bakal metakeun pangawasa kitu. Cilaka gan. Cilaka kumaha mun. Teu kebat omongan si Baki teh. Sabab asa keung ngomongkeunana. Sadengkeun Mbah Murda ukur ngahuleng. Ari si anak laut menang sajongjongan mah colohok. Kawas anu keuna ku tenung. Sabab kakara harita mangih pakarang urang lemur anu model kitu. Fungsi mangihan oge di laut, pamayang nu ngalalauk di darat mah kakara ayeuna. Maju, hayo, maju. Mardali ngagorowok deui mere komando. Serog-serog anu ngepung teh maraju. Panonna mureleng ka si anak laut. Si anak laut masih keneh ngahuleng. Tapi si Baki ganjang elingan. Sabab mun si anak laut telilir ingetanana bisa-bisa kacerek ku musuh. Den, eling Den. Awas musuh Den, bahaya Den. Cek si Baki bari ongeng-ongengan. Bakat ku hayang tarik bisi teu kadengeun ku si anak laut. Gebeg si anak laut ngarenyag. Ganjang narik napas jero beuteungna tapi kakemung. Geus kitu ditiupkeun bari nongeng. Hiuk aya angin ngagelebug. Breng nu ngepung teh ting jarunggal bareng.
aya anu ngagulitik, aya anu ngajenggang, malah aya anu kabulen ku jaring nu dicekelna. Atuh seuri si anak laut teh. Puas ya puas. Kop keur si Awing mah maung nu kitu. Puas ya euy. Si anak laut bungaheun pisan lantaran manehna teu tulus pada ngajaring. Ari Mardali ngabedega bari kakerot manehna mah kuat teu kabawa ku angin tiupan si anak laut. Ngan anak buahna bubar katawuran. Da aya anu ngagorolong jauh bari kokoceakan. Kurang ajar ieu mah lain antepen setan deh. Dasar anak jurig ieu mah kabina-bina teuing aing moal cicingeun. Rasakeun wawales aing. Mardali jadi budal amarahna. Manehna ge kapaksa metakeun ajianana. Reketek ngawatek ajian urat beheung tepi karanteng. Tanaga barijil sabulu-bulu ajian simpenan anu langka digunakeun. Harita mah dibijilkeun keur ngayonan si anak laut. Barang geus kumpul tanagana, Mardali ngagorowok bari ngadorongkeun dua leungeunna. Patana kawas anu ngadorong barang berat tepi ka tiba baregeg. Cilegur. Aya sora mata keung. Dibarung ku ngaguruhna sora angin tenggelan nu ditujukeun ka si anak laut. Mangkaning si anak laut keur balangah harita teh jebet keuna pisan. Aduh. Awak si anak laut tepi ka ngalayang kabawa ku tanaga Mardali anu sakitu rosana. Leungeun si anak laut roresan neangan pamuntangan. Awakna jujuralitan. Tolong. Tolong alayung baki wing kunangan wah. Alayung. Tolong. Si anak laut gogorowokan di awang-awang. Awakna geus mimiti nyirorot rek ngagebut kana lemah. Tapi samemeh tepi awakna muih di jomantara. Matakeun pangabisana pikeun nyalametkeun dirina siut cilek. Nangtung deui dina lemah. Ngan maningahegak sabab reuwas bieu teh sieun teu bisa ngadalikeun dirina. Aduh, lagening si Mardali teh aya pangabisana. Jeung hulu uing nyeri alah. Lieur euy. Aduh. Si anak laut rada gagaleongan awakna. Jiga-jiga norek namru ngudupruk. Tapi untung kuat keneh nahan. Bisa ngajaga kasaimbangan. Ngan teu kuhan teu Mardali ge teu cicingeun. Nenyo musuhna dina kaayaan salaton teh gancang metakeun deui panarajangna. Yah, modar si anak jurig. Seah aya angin ngaguru. Sok deui angin panarajang nu sakitu rohakana teh datang neumeragana awak si anak laut. Galeong kebut. Kulitik si anak laut gugulingan bari ngagoak. Wah, alayung. Blak nangkarak. Karasa sirahna lieur. Tapi gancang ngorejat deui hudang. Panona mureleng ka Mardali nu geus anggang ayeuna mah. Lantaran manehna kabawa ku tanaga angin serangan. Ya mah lain antepeun. Kawing teh ngajak ijen rasakeun dibales ya kuing. Si anak laut ngarempetkeun dampal leungeunna terus nyambat Ratu Laut Kidul anu ngasuh manehna ti lelembut. Ratu mun nya uing jawara ti Laut Kidul, uing menta kakuatan pikeun meruhkeun musuh nu samong ngadigung. Kumaha ni ngaheureuyan ka uing geura euy.
Kitu pokna terus ngumpulkeun kakuatan dina dampa leungeunna. Tapi kang geter jika nu lilinieun. Bareng jeung kitu, Mardali anu geus budal amarahna ngarasa yen dirina meunang angin teu hayang mereka sempetan ka musuh. Ganjang musirkeun deui tanaga rek dipake mino narajang si anak laut. Hiap! Siluk deui angin ngaguru. Ngadenge nu ngagorowo kitu. Si anak laut curing hak atuh kontan manehna ge metakeun pangawasana. Suku katuhu ditarik mundur. Kuda-kudana panceg mernah ari leungeun dipake ngabendung serangan lawan. Sakaligus bari malik narajang. Wah, rasakeun bangsat. Bulinyai. Aya cahaya kilat di antara Mardali jeung si anak laut. Dua kakuatan pabentar nimulkeun sora nu ngajeleger kawas guludug. Jenggang Mardali ti jenggang ka tukang, terus ngagereleng bari ngagoak. Aduh, blak nangkarak. Napasna meni ngahegak panon buncelik bakat ku nyeri. Tina biwirna ngalai getih kentel semu hideung. Tayohna bae tatu di jero. Ari si anak laut teu mino. Cukup bae sakali tetela kakuatanana bisa ngunggulan pangawasa Mardali. Buktina sakali ngalawan oge Mardali teh namru. Ayo, udang deui euy. Ya uing layanan lah. Lain hayang gelut maneh teh sok lah. Uing ge moal mundur moal sok. Ngomongna kitu teh bari taki-taki deui. Geus teu asa-asa. Mun musuhna narajang, manehna ge bakal langsung ngalayanan. Tapi tetela Mardali geus teu kuateun. Manehna ukur bisa gulang-guling bari marurung. Sabab sirahna asa berat, tetenyoan asara nyai kararoneng. Aduh, tolong. Mardali gegerungan bari muringis. Kocapkeun si Baki jeung Mbah Murda. Bungaheun pisan enyok itu teh si Baki ngarasa teteg hatena. Sabab si anak laut geus bisa ngelehkeun Mardali. Ayo sisa Den. Bali anda bae Den, bisi ngalawan ieu Den. Podaran sekalian Den, dekir hadi Den. Jadi podaran mah bakal terus ngaganggu ka urang Den. Podaran sok podaran Den, cekek bohongna Den. Nya heueuh deuleu. Nyakek mah di mana-mana ge kana bohong. Da kana cangkeng mah lain nyakek sia. Kana seuri sia Den mah sok podaran Den. Moal uing mah moal narajang ka jelema nu tanpa daya. Kajaba mun uing ditarajang. Tah mah kumaha engke uing ge moal cicingeun. Cek si anak laut manehna mah geus boga pamadegan sorangan. Lamun ku adin moal dipodaran ku atuh kumang Den. Si Baki geus teu sabar manehna ingkud-ingkudan. Ngadeukeutan ka Mardali sabab manehna ge boga balitungan jeung Mardali teh geus gregeteun hayang males pati. Teu lage geus aya gigireun Mardali terus narik napas jero jiga anu ngumpulkeun tanaga. Siaga pikeun ngaroga hala musuhna. Tapi samemeh prat Mardali sadar kana kaayaan dirina nu aya dina bahaya. Sakuat tanaga musirkeun sesa tanaga dikumpulkeun dina suku nu katuhu. Sabab dua leungeunna asa sing sireumeun keneh. Samemeh si Baki mata ditajong bujurna. Hiat! Kena pisan kana sasaran koceak. Si Baki teh ngoceak bari ngagaleong murag. Aduh. Blum labuh. Terus ngagereleng. Sabab ninggang kana taneuh lamping. Regeureun kahalangan ku rungkun saliara. Alayung bujur nyalia. Yuk bujur kumaha yuk. Si Baki gegerungan.
maneh na ngarasa hanyelu sabab galah kapiheulaan babar. Sedengkeun Mardali ngalempreh deui bae ngararasakeun ka nyeri jeung ka capek sirah. Hayang males pati ka Mardali mengpeung keur teu walakaya gajeleng luncat kop kana popongkol. Kocapkeun Mbah Murda gajeleng luncat kop kana popongkol nu teu jauh ti dinya. Tapi memeh dibabukeun ka Mardali. Naonan teh licik atuh rajin teh wani ka jalma nu teu walakaya. Wing mah inget keneh ka ratu, kalakuan kitu teh goreng patut cenah ulah sia Murda. Ulah euy. Mbah Murda teu ngomong. Asa era dikitukeun ke budak leutik teh kapaksa, popongkol teh dialungkeun deui. Leos init nyampeurkeun ka pamajikanana. Si Baki oge ngahuleng, terus maksakeun hudang ngorondang nyampeurkeun ka Mbah Murda. Baki Murda, ulah mawa karep sorangan sia. Oing ge mun niat mondaran jelema mah moal hese euy moal. Tapi kenaon maehan nu teu walakaya. Ayo sia urang leumpang deui. Bisi balad si Mardali daratang deui keh. Mitra eueuh nu wani baha, si Baki jeung Mbah Murda laleumpang deui nuluykeun lalampahanana. Pamuju masih jiga nu kasima kakara harita. Nyaksian nu tarung make ilmu aheng nu teu kaharti ku pikirna, teu kahontal ku akalna. Saterusna opatan nuluykeun perjalanan ngajugjug ka lemur karuncang. Tugas si anak laut geus rengse sabab manehna mah ngan kapapancenan ngabebaskeun tawanan wungkul. Kocapkeun Mardali, harita teh gegerungan keneh tapi pikiranana mah gemleng, teu kaganggu ngan awak we asa pasiksak tetela bentrok jeung ajian si anak laut teh lainna laworakeun. Ari baturna anu tadi paburisat ditiup ku si anak laut ting kuniang harudang deui, aya nu kukurumuyan dina jero heurap, aya oge nu oseh-osehan teu bisa hudang, sukuna pakojot jeung jaring. Aduh geuning teh ketak si anak jurig teh nya. Aduh kitu ketakna teh. Ya hulu nih nyeri euy tidak gor meureun. Aduh cek si Naul bari ala kirik ni tenan baturna. Naul Kang Nul itu cek si Emen ngomongna teu kebat tapi curugna ngacir nunjuk Mardali nu ngajoprak teu kuateun hudang. Cilaka euy. Bring maruru ka Mardali dironom kulobaan bari diralampaan dadana sukuna jeung tarang. Rata-rata geus reuwasin. Sok sieun Mardali bobor karahayuan. Kang Mardali, Nul cilaka ajian dewek teu kuatin ngayunan. Aduh, si anak laut lain lawanan urang berat euy berat. Cek Mardali, manehna ngaku kana kahebatan si anak laut. Kenai Kang, urang geus ikhtiar sabisa-bisa. Hayu ayeuna mah urang balik, urang lapor ka Den Eloy. Cek si Nul bari ngahudangkeun Mardali anu masih keneh leuleus. Nya akhirna Mardali pada ngabeyeng dibawa ka lemur. Anak buahna ngarasa keung sabab nu jadi bebentengna tetela bedah teu kuateun ngayonan si anak laut. Tapi najan bari jeung kitu ge gede keneh harepan sabab sarerea nyaho dununganna ge lain jalma samanea. Memeh surup panon poe jog anyog ka lemur. Sampah teh di imah geus loba jelema Pak RT Mang Musa jeung pamajikanana katut anu sejena geus ngariung sabab beja geus sumebar yen tawanan kalabur. Malah masih Eloy jeung Nyi Maryani geus daratang ka imahna. Duanana ge hareunegnaker barang ngadenge yen tawanan kabur teh. Tuh geuning Mang Dali datang tuh. Cek RT bunga heunaker sabab nu jadi andalanana geus temong datang. Tapi si Eloy katara ngariuk reuwas. Dumeh eta nenyo Mardali pada ngabeyeng. Kunaon Mang Dali PRT? Datang ge kalah ka pada ngabeyeng kitu geuning palang siang cilaka yeuh. Aduh dalares den itu geuning. Alah manira lampayakan gitu. Pak
RT jeung si Eloy mapagkeun. Barang breh nyawe Mardali teh pikawatireun beungitna sepa leumpangna teu teteg da puguh lungse. Para pangiringna ge loba nu ingkud-ingkudan urut tadi ti guling. Basa katebak angin aneh ti si anak laut. Kumaha si anak laut teh Mang Dali? Cek si Eloy manehna geus teu sabar. Hayang geurang ngadenge bejana. Aden hapunten anu kasuhun Mang rumaos teu kiat. Si anak laut teh anger wae kuat alabatan Gunung Batu. Mangge ambir-ambiran ieu dada nyeri seueul lieur rupi-rupi we Den. Temal Mardali bari pada ngarejengan keneh. Kan wae Mang Dali. Dawing ge sarua meh-mehan cilaka. Ayo ka jero ayeuna malah ceuk si Eloy. Mardali pada ngabeyeng deui dibawa ka jero imah. Rob ngaronom. Mardali teh pada ngariung lolobana mah diburuan. Ngariung bari recok ngaromong nyaritakeun kajadian tadi. Naon anu nyeri teh Mang Dali? Dada nyeri Nen, Mang teh matakeun simpenan. Sugane si anak laut teh rubuh, kalipek teh kalah malik, Mang sorangan anu ruksak. Temalna bari nyarane kana bilik. Tak-takna dipencetan ku si Noah. Sing sabar Mang Dali, keun bae sabab urang sarerea keur ningang di apes. Kuring sorangan meh-mehan tiwas. Kang Eloy sarua amprok jeung Nini runcing deui. Untung we aya keneh anu nulungan. Ke urang nyieun ubar atuh. Nuhun Nen. Saterusna Mardali diubaran heula ku Nyi Maryani sabab katenyona pikawatireun. Tapi sabada diubaran mah rada cenghar. Napasna biasa deui ngan tanaga anu teu langsung pulih teh leuleus jeung lungse aya keneh. Terus ngariung nyawalakeun nu geus kajadian. RT Mang Dali kitu deui ka sararea urang teh cilaka ieu. Tawanan kabur aya nu maok. Imah korban saimah jadi lebu. Mang Dali tatu di jero tah ayeuna kudu kumaha ieu. Sabab tetela nu jadi ulon-ulon pangacona teh anger si Nurkala. Malah imah ge apan ngahaja di dulu ku si eta. Ngahaja ngarah uing jeung pamajikan ninggalkeun imah. Ngarah sarerea balangah buktina tawanan kabur kabeh. Cek si Eloy ngamimitian muka sawala. Nu sejen can aya nu nemalan eueuh nu nyanyawanan. Nyangakeun kumaha saena we atuh. Mang mah teu kumawan duun ngalalangkungan. Temal RT bari mangut. Sejen jempe. Kumaha di imah nu kaduruk teh aya korban jiwa. Salamet jiwa mah nanging bumi hancur jadi lebu. Teu katulungan ngan aya berkah. Teu kaburu tepakan nu sejen. Nya syukur atuh ari kitu mah Pak RT tah ayeuna cik menta saran ti Mang Dali. Kumaha yeuh? Duh hapunten Den, Mang teh nuju butak emutan ayeuna mah ide. Nya kajeun atuh tah ayeuna kumaha cek Nyai? Ngareret ka Nyi Maryani anu keur ngahulang mikiran pilampaheun. Dina pikiranana kasawang keneh kajadian tadi basa tarung jeung Nini runcing. Geus kanyahoan ayeuna mah Nini runcing oge lain lalaworakeun kasaktena. Manakomo mun disanghareupan babarengan jeung Nurkala. Sangeus Dalila kakarapok ngomong. Kang Eloy, mun kieu terus-terusan asana urang teh moal tibra sare. Moal aya katengtreman anu boga lalakon ngan urang duaan. Tapi anu nanggung akibatna sakieu lobana. Emak jeung bapa teu tentrem, balarea teu tenang. Malah tepi ka ayeuna, malah tepi ka aya anu kudu ngorbankeun imahna. Nya bener pisan Nyai, bener. Terus kumaha? Kumaha mun urang rengsekeun bae ieu pasoalan teh, ulah mawa balad loba teuing. Sabab baroga tanggung jawab di kulawargana. Hayu urang rengsekeun ku urang duaan, paling ge menta dibaturan ku Mang Dali, Mang Enul, Mang Karim jeung Mang Emen. Urang init sarta ulah wakabalik. Satungtung musuh-musuh urang tacan taluk. Tah kumaha lamun kitu? Keun bae mah di dieu pihapekeun ka Pak RT. Si Eloy ngahulang can wakane malan
dibere kamandang gitu mas sabab manehna kudu mikirkeun heula kasalametan kolot-kolotna nu aya di dinya indungna jeung mitohana moal bisa walaka aya mun aya nu narajang teh mah sedangkeun ini runcing jeung Nurkala lalicikna keur apan pangnatawanan bisa kabur ge ku kalicikan ini runcing nu bisa ngatur tanaga tapi kahasil kieu Kumaha Kang Eloy kahartos atawa henteu? Samelang kumalamun sabot urang init si runcing datang ka dieu. Dareng ngaruksak emak jeung bapak deui kumaha nulunganana. Asa keung yeuh. Tapi mun urang tetep cicing di dieu bakal leuwih loba anu bakal jadi korban kabarerang tepi ka matak cilaka. Nya ari kitu teh mah tapi naon nu rek dipilampah ku urang. Urang langsung tarajang ka imahna, burak-balik jeung tempatna. Kuring geus nekad, rek perang bebeakan moal wakabalik lamun can hasil. Tah kitu. Si Eloy ngahuleng deui manehna mah can boga pamilih. Lila-lila ret kamar dali. Nu sila mani maneko. Sedengkeun nu sejen teu aya nu wani gandeng. Kumaha pamanggih Mang Dali? Pamendak den. Aya saena margi upami urang teras-terasan cicing di dieu bakal teras-terasan diganggu ku si Nurkala. Leres moal aya katengtreman. Da kumargi kitu langkung sae urang tarajang kana sayangna we. Da kitu den. Tema lemar Dali sapamadegan jeung Nyi Maryani nya heug atuh. Tuh juwing oge tapi kudu bener heula persiapanana ye ulah asa-asa ulah lalawora sarerea kudu jag-jag heula gandenan cek Mardali deui nya akhirna sarerea satuju si Eloy jeung Nyi Maryani geus buleud patekadan sejang ngajorak bae kalamur karuncang rek ngarengsekeun pacengkadan jeung nini runcing ngan samemehna Tata heula sangkan awak jarak jag heula cag urang tuna heula ayeuna kacaturkeun nini runcing jeung Nurkala harita teh geus aya di satangahing perjalanan nini runcing nu bela satia ka muridna teu weleh nyaah ka Nurkala nu ninggang di apes bae sababaraha kali aya kajadian kitu nini runcing tara pegat harpan harita ge kitu najan Nurkala geus namru deui gara-gara pabentar jeung Nyi Maryani tetep gede harapan sakali mangsa mah bakal bisa mulangkeun ka nyerina ka Nyi Maryani barang tepi ka hiji tempat anu aman nini runcing eureun Nurkala nu ngaleh-leh cape digolerkeun dina jukut katara beungeutna sepa biwirna genteul pi kawatirin. Nah ari sia Nurkala nganjinggang dieleh wae atuh. Iraha sia derek menang tarung da gagabah tu da. Geus deui bae mentakeun ajian eta. Apan cek kami oge udah dipake sabab bakal malik ka sia. Cek nini runcing gagaleneng bari ngarampaan dada Nurkala nu karasa ngaheab panas mani nyongkab. Aduh, ayang nginum nini. Sabar dulu, ya udah pohong sia. Mari Riki, kan udah benerkeun heula. Nurkala di urutan heula di babener jalan getihna, di babener deui uratna, jaba awakna mani nyongkab panas, kesa ngoprot ari beungeut sepa. Nya rada seger geus di urutan mah kari nyageurkeun tatu dina dadana ku nini runcing disasar. Bari dijampean tetela teu parna kawas ti heula ayeuna mah teu kudu jauh-jauh ngubaran di dinya ge bisa tungguan sakedeung kami rek neangan cai Kulesat ini runcing lumpat gancang niat rek neangan cai ari Nurkala ngalempreh hanapeun tangkala kai kasilir ku angin leutik dihibur ku sora manuk anu recet dina tangkala kai sabot nini runcing ini teu kanyahoan ti mana jolna gaur sora maung mana horeng maung siluman teh nu kungsi patelak jeung nini runcing basa di leuweung kebeg Nurkala ngarenya greuwas beungeutna sepa bakat ku sieun aduh
cilaka ya mau Nurkala maksakeun hudang. Tapi karek ge cengkat rob aya maung lodaya ngaronom. Lobana teh aya 7 sapantar kabeh buntutna paranjang meni ngagebay. Tolong, aya maung, tolong, aya maung. Sorana kabawa angin, ting saleor ngandung aweuhan. Tapi tas ngagorowok teh terus batuk tapi ka onghek-onghekan. Gejlok aya nu bijil beureum. Semu kental. Aduh, Nurkala nepi ka reuwas. Nurkala ngahega krek lumpat aya tanaga. Sedengkeun maung tinggal laur sakudilingeun manehna, kabeh calawak wow nemongkeun sihung. Kawas nu ngahaja ngagigila. Dengkeun ari sora maung mah kalah beuki tinggal laur. Nurkala esod-esodan mundur tapi gaur. Itu Kang gentak ngesod ka gigir gaur deui teh kenca kitu jeung kitu sababaraha kali tapi Kang adeg-deg kasimah ku maung anu sakitu lobana kodomang nu panggedena teh ngadeuketan gagauran bari calawak wow rek ngarekeb ka Nurkala gero deui Nurkala teh ngagorowok tapi kalah katerus onghek-onghekan ti korona asa aya nu ngahalangan. Nurkala bener-bener soak sabab awak keur teu sehat dirono maung anu sakitu garalak. Tapi eta kejadian teh kadengeun ku Nini Runcing nu keur lumampah rek neangan cai teh atuh kapaksa balik deui lumpat rusuh kalebatan baranggok gebeg ngarenyag nenyo muridna dironom ku si Belang. Setan alas jurig Belang kurang ajar sia cek Nini Runcing gak jelang ka tengah riungan maung karawak pelesat Nurkala dibawa lumpat deui gaur-gaur maung depating galaur bari tangga jika nu haneueul lantaran nurek dimangsa teh aya nu mawa aya ni dinya ngadadak geuman mata keung sedengkeun Nini Runcing terus mangprung lumpat bari mawa Nurkala anu keur tatu. Halayeuh tolong Nini ganeng sia Nurkala nah sia teh kawas lain lalaki wae ngajedog sia bisi murag deuleu cek Nini Runcing bari terus lumpat mawa Nurkala. Sia nyeri. Siga jauh lagi omongan teh kalah kamarung sia. Ganeng sia jeung capek jeung naon ieu teh. Nini Runcing terus mangprung lumpat ngaberung bari manggul anu humarurung. Sedengkeun maung anger keneh tinggal laur kawas anu amek jeung hanyelu sabab musuhna kabur. Gancangna carita Nini Runcing teh geus tepi deui ka hiji tempat. Rageureun terus ngecageun Nurkala. Nini Runcing rada seber hatena. Sabab kumanehna mimiti ka harti. Tadi basa Nurkala rek ngiihan cai walungan, ujug-ujug aya maung. Ayeuna geus jol deui bae. Jadi inget kana lalakon basa di leuweung. Tangtu eta maung teh maung siluman. Numika ceuceub ka manehna dumeh nulungan jin kalabunan. Kurang ajar jika nak maung si ajar teh eta teh. Awas ya lamun datang di moal dibere hate ku aing mah rek dibuburak sakalian sia. Ini sira geuring nyeri alayeung panas aduh. Nurkala kalah marurung deui wae. Da jeung nyana angen beuki seueul urut tadi basa ngagorowok sataker tanaga tina awahing ku sieun
Kesabar Nurkala. Urang teh kudu ka mana ye? Sabab jiga-jiga teu aya anu aman di dieu mah ye. Cek Nini Runcing luak liuk nitenan kaayaan di eta tempat. Breh nenyo batu gede di tengah Tegal. Eta batu teh jangkung meni ngajung kiring. Nurkala dituna di luhur. Batu teh moal kadongkang ku sato galak. Maung ge jiga nama moal bisaeun. Sabab batuna buleud. Kabeneran si Nurkala. Tuh aya batu gede maneh kudu ngadaguan di dinya. Ari kami rek neangan cai. Mung Nini, mung ditinggalkeun bisa aya deui maung na teu langsung kalamur we atuh Nini lu. Ieu punduk nyeri. Begug maneh mah. Pan kalamur mah jauh keneh mun maneh teu lagi di culungan. Bisa tambah parna. Cicing kumaha kami we. Hayu urang kana batu tuh sia ngacai we. Nungguan di jawaban rega yang berongbong Nurkala di bawah lumpat deui ngajuk-juk kana batu gede teh. Tekung sili lagi geus tepi Nurkala digolerkeun di dinya. Aduh, Kaneng sia begug. Kawasain lalaki wae sia teh. Nini Runcing lumpat deui rek neangan cai keur Nurkala. Bari sakalian neangan piubareunana atuh Nurkala teh ditinggalkeun deui sorangan ngalempreh dina batu. Tekung silila gaur deui aya maung bolak-balik dekok mitra. Gebeg Nurkala ngarenya greuwas anu taya papadana bangbaungeun bisi dironom kawas tadi kacida sieuna sabab moal bisa ngalawan da puguh keur kitu. Maung setan tidak datang deui. Cilaka. Bari terus cangkat lalaunan. Barang breh kahanap, breh aya maung 7. Tarangah ka manehna bari tinggal laur matak paur. Tingkulinting neangan jalan keur mancat. Hanya nyarusul deui nah maung naon tolong aing tapi aman sugan bila korek bisa naik kana batu sakiluang kawingna. Aduh. Cek Nurkala ngomong sorangan bari lewa-lewe. Nyabar-nyabar maneh tapi anger we hate mah gegeberan. Sok sieun sakadang maung da aya anu bisa mancat kadinya. Tapi berkah harita mah teu aya nu bisaeun mancat ngan ukur pating kulinding rilingan batu. Sawareh ngaronjangan bari ngagaur ngagigila ka Nurkala. Untung Nini Runcing teu lila. Geus datang deui bari mawa cai dina ruas awi. Datang-datang teh sosoak. Maung adan sia. Nah sia teh geus aya deui di dieu ha. Sia teh urang mana atuh boga urusan naon jeung aing. Geus bosen hirup sia teh di sate sia ku aing. Cek Nini Runcing bari nangtung dina catang. Panona melong ka maung. Barang ngadenge aya anu ngomong. Maung teh ngagaur bari malik. Sebrut. Udah lah sekadap. Disusut heula punten. Sebut marurukan Nini Runcing. Balap jiga nu hayang baheula-heula tepi. Nyapugu Nini Runcing ngagebeg lantaran teu kanyahoan. Ujug-ujug geus aya hareupeun kabeh ge. Gajel ngajaul ka luhur ngaluncatan maung anu keur ting belesur rek nubruk. Cele ka dalem mah. Belesat luncat deui kana luhur batu jelek nangtung dina batu. Napas ngahegak bari melong deui ka hanap. Maung nu 7 tinggal laur. Malik deui kana batu da musuhna geus kadinya. Aduh dele gori geus teu gana cicing. Paranas ceuling ngadenge suara maung. Hana setan belang teh jole-jole. Mun kuring jag-jag mun dipodaran kabeh geus ya. Di ate sia ku aing. Digule sia ku aing. Tong omong sia. Sampral wae nyarita teh. Yeuh inum heula cai. Bari ngasongkeun ruas kana bibir Nurkala. Atuh lek-lek Nurkala nginum maning ngalekik saruas BAKB da puguh hanahang tita tadi kene. Saterusna Nurkala teh diubaran ku Nini Runcing. Dadana dibalur ku rupa-rupa dang daunan anu meunang ngarius. Geus kitu diurutan tonggongna
Jegoh batuk aya nu bijil kental semu hideung. Angin panas ini. Kan bae da naon-naon. Tak ieu sakali deui aya nu nyangsang keneh dina awak nanya. Bari terus mencet lamusir. Nur kala tapi kanyengir. Jegoh batuk dijelok aya anu muraga. Napas nur kala mimiti hambang. Sirahna teu lieur teuing ayeuna mah. Ari tanaga anu can pulih deui teh. Gek diuk ngurutan tuur. Hambang ayeuna mah ini meunang mun rek ngagelutan maung. Ulah ngajago sia. Keun maung mah bagian kami. Nya kajeuna dari kitu mah ngan keun ini diantep wae eta maung rek dibuburak ku kuring. Ngajedog sia di dieu. Nini runcing gesanya nama jengkel. Sabab ditutur-tutur wae ku maung lodaya anu sakitu lobana. Jeung anehna teh jiga bari ieu tina taneuh teu kanyahoan ti mana datangna. Nini runcing nyakal itek nu kari sapotong bari merong ka handap maung dingkulinting. Malah aya wae nu ngaronyatan kana batu rek ngajewang nur kala ngan teu nepi daluhur. Nya kudu dipodaran ieu mah. Dagoan maneh di dieu. Kami rek tulun. Harita keneh nini runcing singkil. Geus kitu luncat ka handap awakna ngalayang jiga kalakai. Sambing jeung bajuna tepi ka ngelebet jelek nincak lemah. Langsung masang kuda-kuda. Leungeun katuhuna nyakal itek anu sapotong teh. Gaur-gaur maung teh tinggal laur. Kabeh ngepung nini runcing. Maniting logodor ngagusur buntut anu ngagebay. Sorana aragem mata keung. Matana semu hurung. Calawak wow nemongkeun sihung. Sok sia. Sanyo hayang pangheulana modal. Saha dilayanan ku aing mah ayeuna sia. Cek nini runcing bari tatan-tatan. Itek dicekal ku leungeun katuhu. Gajeleng aya hiji maung ngarontok ngagaur bari calawak. Wow, sukuna kahareu teh siap rek ngarawod ti koro. Tapi nini runcingan sakilat ngababukeun iteukna kana tarang maung bari ngagilek kagigir. Buak gaur maung disada bari ngalengak tapi kanangtung kawas jelema sukuna roroesan. Bareng jeung kitu gajelang nu sejen luncat bari nalajang lep nini runcing ngelop seak cibet. Suku maung nu tukang dibabuk golepak ngagoler hiji kokosodan bari gagauran. Tapi nu sejen teu cicingeun aya dua nu sakaligus narajang. Atuh nini runcing deh riweuheun. Gajelang luncat kagigir bari ngababuk pipi maung. Gaur disada. Nu hiji deui paadu jeung baturna. Sora maung tinggal laur mata keung. Nini runcing ucelang-aceleng nyingkahan panarajang bari nyabet-nyabetkeun iteukna. Modal sia sedan. Kurang ajar. Gajang wut wut wut. Nini runcing matakeun jurus ayun aming. Nyabet ka kenca ka katuhu. Sakapeung malik ka tukang. Terus ngelok sakapeung ngajaul kitu jeung kitu we sababaraha kali. Maung nu kabeunangan ting jarengkang. Tapi jiga nu taya ka nyeri. Sakitu ti beubeut jeung dibabukan teh kalah ting gurinyal deui. Akhirna nini runcing capek sorangan. Napas ngahegak kesang nangucur. Adi maung kalah beuki galak. Gerakanana karsit meh-mehan karawod di korona oge. Setana ata. Ieu teh maung nanahaun. Nah teu beunang dikuak ieu. Awas ya. Kurang ajar. Jawa nini runcing luncat ka luhur. Cilek kana batu gede deui nangtung. Gigirin nur kala. Nah make mundur nini. Podaran anggur man ini. Nur kala. Ieu mah lain maung samanya euy. Itu kami jadi teu mati ukur bisa ngaguling dibabukeun teh. Tu deuleu kalah calawak wow. Jiga nu rek ngahakan ka kami wow. Bari nunjuk ka handap. Maung babuis. Bari tinggal laur sakali-kalieun ngaronyatan ka luhur. Tong dilayanan atuh mending urang ini
Mun teu di podaran manehna bakal terus ngaganggu. Urang moal bisa tenang. Keun heula kami keur mikir. Mitra kaum dangu Nurkala teu ngomong terus nangkep tuur bari melong ka maung. Ari nini runcing nulak cangkeng. Untuna mani kekerot. Lila ras ingat kana ajianana. Aji gelap ngampar nu bisa dipake narajang musuh anu jumlahna loba. Rasakeun sia. Rasakeun sia. Reketek nini runcing ngawatek aji gelap ngampar. Dua leungeun dikebeulkeun malang hareupeun dadana. Reup panona peureum bari kunyem-kunyem mapatkeun ajianan. Saenggeus teteg kakuatanana. Teguhan teu torojol teh nengnong mitra pohara. Aduh hanyaka ujeng nengnong. Dugi ka dieu heula enjing urang teraskeun dina seri anu ka-71. Hapunten samudaya kelepatan nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi